Sanggeus amitan ka Ceyuni, Herman ngabiur ka imah Acah nyaeta adina. Pas semona baketut, dumeh tetepung jeung Amir lanceukna, puguh we Nyi Acah teh colohok ningali lanceukna anu balik ti Bandung bari jeung ujug-ujug nembongkeun SMS kawas kitu. Abdi mah awewe Kang, hengker, kumaha alusna wae. Ngan kahayang mah ulah nepikeun ka dijual. Kang Herman oge meureun apal kumaha perjuangan bapak basami kahayang eta sawah. Ceuk paribasana mah nepikeun ka dahar oge karo uyah. Ayeuna rek dijual ka Kisapta bari jeung dimumurah. Punten Kang. Ceuk Nyi Acah sasat ngahulag. Nya sarua kahayang oge. Heukeun we sawah nu eta mah hitung-hitung pusaka. Ngan ari kahayang Kang Amir kitu mah urang ge moal bisa ngahalangan atuh. Manehna teh pan lanceuk lalaki panggedena. Ngan eta we nu teu panuju teh ku eusi SMS-na. Make jeung ngancam sagala. Ka urang teh ngarekeun budak rode kulu meureunan. Make jeung nyabit-nyabit soal waraga diurut bapak basa dirawat di rumah sakit sagala. Pan sidik bapak mah bogaan kartu jaminan kesehatan ti pamarentah. Ceuk Nyi Acah bari semu jejebris. Lamun Kang Amir keukeuh peuteu hayang kitu, hayu urang riungkeun we jeung pangurus. Urang bagikeun heula kumaha dinya teuing bageranna mah rek dijual oge. Ceuk Herman kanu jadi adina, duanana sapuk yen isuk rek babarengan nepungan lanceukna. Di luareun imah sapasang ceuli teh teu sirikna dirancung-rancungkeun ngadedengikeun obrolanana. Biwirna nyerengeh bangun anu nyidem niat anu teu hade. Peuting mingkin jempling di luar kadenge sora hujan ngaririncik. Herman anu ngarerep di imah adina guling gasahan teu daek sare. Hatena teu puguh rasa laleuwang tur seseblakan. Breh ngalangkang beungeut inung bapana bangun anu nganaha-naha mun teh mah teu bisa melaan titinggalna. Seor, seor, sora angin ngagelebug di barung tingcungna sora anjing anu babaung. Riuk imah ingeung bareng jeung sora anu ngagarapa kana suhunan. Hos, hos, kadengena sada sora entog kayaan jadi geeuman. Keur kitu kapireng sora awewe nyikikik mata kukurayeun. Herman ngorejat tuluy babacaan sabisa-bisa mapatkeun doa panyinglar. Tulung Kang, nyeri aduh. Kadenge sora anu jejeritan anu jolna ti kamar adina geuwat diburu ku Herman. Cah, Acah, pokna bari ngetrokan panto kamarna eueuh nu nembal. Ngan kadenge sora anu ting gareblug. Teloba anu kapicatur, pantok kamarnya Acah teh ditembrag satakerna, brak, breh katempo Nyi Acah teh keur adug songkol, leungeunna ti pepereket nyekek beheung sorangan. Puguh we Herman teh reuwaseun, Acah,
Eling cah. Cek Herman nyekelan dengan adina bari tuluy ngagorolang maca ayat kursi. Acah teterejelan hayang lepas ngan teburung bisa diungkulan, antukna ngalempreh bangun anu beak tanaga. Ngan kaciri amekanana teh anu renghap ranjung. Herman ngarenjak melong beteng adina anu bureuyeung kawas anu sagebroleun. Teluh, kutan teh di zaman kiwari oge masih kini aya nu nyangking ilmu karari itu. Gerenengna bari gogodeg. Sora angin mimiti leler. Dina kayaan bingung Herman keluar tuluy nepungan Mang Jumad datanggana. Telila Mang Jumad jeung bililis ting kurunyu. Teang basali ajang. Cek Mang Jumad bari ngompres sirah acah anu karasa nyebret. Teu talangke Herman rurusuhan muru ka Ciganeo. Kawan tu rada anggang kapaksa menta dianteur ku Iwan budak Mang Jumad. Kaparengan di jalan amprok jeung kohar anu peuting eta kapapancenan ngaronda nu ngalanteur teh katambahan ku Ucup jeung Hambali. Ari kohar mah geuwat muru ka imahnya Acah sakalian nyamper RT. Cik caritakeun ieu kumaha mimitina Jang Herman. Cek bahasa lia tumanya hayang nyaho kasang tukangna. Sabab cek ironganana durukan teh moal ngagugudug mun teu disuluhan. Tuluy ku Herman teh didongengkeun naon rupa kajadian anu geus kaalamanana. Pokona mah moal neangan jurig nu teu gadeuleu pasti pagawean manehna. Cek Herman basa mungkas caritaanana. Ih, keheula ujang ulah wakan nuduh sacan aya bukti. Pan ieu buktosna bah? Cek Herman nunjuk beteng adina. Bisa ngan teu cukup pikeun nyokot kacindekan saha-sahana nu boga pagawean. Pikeun ngabuktikeun kacurigaan Jang Herman wayahna ayeuna keneh teh Jang Amir. Cek bahasa lia nitah Iwan jeung ronda sangkan yang Amir ka Cigurawes. Bari nungguan bahasa lia minta cai herang dina siwur batok. Rada kote tetengan da pugu. Rada kote tetengan da pugu ge kawantu sanajan nya di pilemburan ayeuna mah geus arang nu boga. Untung aya nu nuduhkeun nyaeta. Untung aya nunuduhan yen ma iti teh bogaeun. Caina siwur teh ditundaan hinis haur koneng jeung kembang 7 rupa. Wayahna kabeh babacaan sabisa-bisanya. Ieu nu ngirim teluh teh lain jalma sabongbrong. Elmuna teh estuning geus masagi. Cek bahasa lia ngingetan kanu araya didinya. Repeureun biwirna kunyam-kunyem. Celom ngancolomkeun curugna kana cai. Kajadian saterusna matak hookeun teu kahontal ku akal. Cai teh ngacorojos lir anu diancloman besi panas. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Meh bareng sarerea maca istighbar. Di luar suara angin ting hariu. Hos geleger kapireng di suara loklok di tema ku suara guludu. Kulisik Nyi Acah lilir. Cegoh orolo batuk tuluy ngutahkeun getih kentel semu hideung. Tuluy pada nyusutan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Untung masih kene aya dina panang tayunganana. Si Nyai teh mun segeuna kanu lain gitu. Untung masih kene aya dina panang nya balelo atuh manggian ngadongeng teh cing balegnya. Atuh tong nyarekan uing bah. Da geuleuh atuh aing jadi balelo ni aing mamacan jang wis. Untung masih kene aya dina panang tayunganana si Nyai teh. Mun segeuna kanu sejen mah biheung kumaha ieu teh. Ieu inumkeun. Cek bahasa lia ngasongkeun cai dina siwur
Nyi Acah ngalekik bangun anu tuhureun. Kaayaan di luar mimiti jempling, sora-sora nu tadi kukurayeun teh geus teu kadenge deui. Bah Salya nyusutan kesang anu renung dina tarangna. Teu lila kadenge sora tinggar bligna dampal suku, tuluy kadenge anu uluk salam. Brai panto dibuka, sing horeng teh Amir bareng jeung nu tiluan. Sup teu kanyahoan jol seak teh Herman narajang, peurutna nyeleber ngincer careham Amir. Untung we kagiwarkeun. Heup, unaon maneh teh Her? Cek Amir bari colohok teu ngarti ku polah adina. Maneh nu kasarumahan maju, maneh nu lain kitu. Maneh nu kasarumahan jurig naon Mamir? Ka adi sorangan wani nandasa. Aing mah tibatan paeh di bongohan. Hayu urang patutunggalan sia. Munggis montong ngalajur nafsu yang cek Abah oge kudu aya bukti anu kuat. Mending urang tarikahan heula si Nyahina karunya. Cek Bah Salya geuwat misa bari nyekel leungeun nu duaan gek dariuk nyang hareupan Nyi Acah anu ngagoler. Sakanyaho Abah nu boga ilmu kitu patut teh iwal ti jenatna Bah Doblang teh. Ngan can kapikir saha nu geus ngawaris elmuna nya deuh. Ngan can kapikir teh saha nu geus ngawaris elmuna nya da asana mah teu bogaheun murid. Cek Bah Salya bari kerung anu ngariung ting haruleng nginget-nginget kajadian sawatara taun kalarung. Kinten-kinten saha tuh Bah? Cikan inget-inget sugan aya nu kungsi boga pasualan jeung turunan Bah Doblang. Da moal mungkin ari nu sejen mah kahiji heuk sakumaha nu dicaritakeun tadi geuningan yen manehna teh teu bogaeun murid. Kaduana nurutkeun beja ti guru Abah yen ilmu anu kitu mah bisa turun tumurun. Ngan pikeun ngabuktikeunana mah hayu urang babarengan tarekahan sangkan Nyi Acah cager deui. Keun ke oge tangtu bakal aya wewengan. Cenah bari nitah kanu araya didinya sangkan warudu. Kabeh nurut tuluy dariuk ngajajar tukangeun Bah Salya bari ngawirid Asmaul Husna. Bah Salya gegerenceman ngetrukeun elmu panemuna, leungeunna ngageleter gap ngarampa beuteung Nyi Acah anu mendeyang. Sawatara kedapan nahan amekan, teu lila leungeunna kaciri usik bangun anu keur nyurungkeun barang anu kacida beratna. Rieg imah nepikeun ka inggeung, blug dipara aya suara anu ngageblug. Ampun, panas. Teuing ti mana jolna ujug-ujug aya suara anu ngoceak, suara angin ngagelebug deui, leungeun Bah Salya ngaketerna mingkin tarik. Kubagi begawas nu beratna aker, brus leungeunna teh dikana siwurkeun, cara tadi cai teh ngacorojos deui, ngebul haseupna ku mulu ngawangun hiji tangtungan. Ampun, ngulang naluk. Kadenge deui suara nu ampun-ampunan di barung jeung humarurung ngirung. Jung balik sia kanu geus nitah maneh. Cek Bah Salya bari ngadorongkeun leungeunna ka eta jirim, haseup teh robah kelir jadi beureum tuluy ngablesat norobos langit ninggalkeun tapak anu bolohor. Alhamdulillah. Gerendengna dituturkeun kunulian saur manuk muji syukur kadat mantena anu nang tayungan. Baik ayeuna mah geura silih lubarkeun atuh soal pakaya titinggal jenatna Bapa geura bagikeun kalayan nu saadil-adilna nurutkeun hukum agama karunya kanu ninggalan dipaseakeun mah. Ceuk Bah Salya mere papata. Amir colohok manehna kakarek nyaho yen adi-adina teh masualkeun tanah ditinggal kolotna. Basa Herman nembongkeun eusi SMS, Amir kalah ngahuleng. Kawan tu atuh manehna mah teu rumasaeun ngirim SMS sarupa kitu.
bener eta nomor anu manehna ngan apal bener eta teh nomor anu manehna ngan apan sabulan ka tukang teh leungit jeung handphonena. Bisi Herman Cangcaya jung tanyakeun ka euceuna. Pokna tandes Herman jeung Nyi Acah ting haruleng kakarek ngeuh yen maranehna teh aya nu ngadukeun. Isukna pangsi lemur Cirewet teh geunjleung kisapta perlaya bari dina kayaan anu matak pikawatireun. Awakna tutung lir anu kabentar gelap ngan anu teu kaharti mun bener anu tumiba ka Nyi Acah teh pagawean manehna ngan anu teu kaharti mun bener anu tumiba ka Nyi Acah teh pagawean manehna kapi kumaha manehna kabah doblang ngan bisa wae mun manehna teh salah sahiji turunanana sabab ceuk beja bah doblang teh pamajikanana mah di ditu di dieu. Pamirsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui nya cag urang tunda ieu lalakon carita pondok teh nya anu judulna Teluh. Tadi dia kurang tiasa diambil hikmah nya sareng pembelajaran geningan urang teh loba papaseaan lain karena salah urang tapi loba diandu dombakeun teh geningannya. Tesakedik jalmi-jalmi anu silih serang anu pasea bahkan nepikeun ka wani leuwih ti kitu sing horeng aya pihak nu ngadu dombakeun paingan ceuk katerangan agama yen ngadu dombakeun fitnah nya eta teh leuwih kejem tibatan maehan nya tak kitu. Matak sing iatna sing waspada ulah getas harupateun urang teh dina mutuskeun hiji pasualan nya para wargi sadayana. Sakedik jalmi anu nyanak hiji kaputusan dina kayaan emosi teh tungtungna cilaka. Tah mun ceuk bahasa legegna mah manajemen emosi. Ya kaitunya para wargi mata hati-hati ku emosi mah. Seueur jalmi anu kadung gitunya saatosna lagrag hiji kaputusan anu dicanak nalika eta jalma keur emosi. Matak nu penting keur urang sadayana mah langkung kuat dina meruhkeun hawa nafsuna sorangan sabab musuh anu pangberat-berat mah sing horeng lain batur lain deungeun tapi dirina sorangan. Teu sapati-pati aya nu deleka ka urang, teu sapati-pati aya nu ceuceub ka urang dugikeun ka nekadnya neluh ka urang kecuali aya hiji sikap ucap perbuatan urang anu teu karasa nganyerikeun batur. Nah tina heureuy, nah tina ngomong satukangeun heuh jelema teh panan geuningan. Urang ngomong satukangeun nya asa aman we sing horeng ditepikeun ku eta jelema kalayan narasi nu beda. Tungtungna jadi we ceuceub ka urang. Kebiasaan urang pan sok curhat, kebiasaan urang sok ngomongkeun gorengna batur. Yakin nepi eta teh sabenerna mah di mana aya jelema nganteuran ai batur tuluy ku urang diaminan nya tah kumanehna teh ditepikeun deui kanu diomongkeunana teh. Pajarkeun urang ge ngomongkeun goreng ka manehanana gitu. Tah kitu jalma-jalma anu sok resep nganteuran ka gorengan mah tong pati diaminan. Di mana urang ngomong goreng teh bakal tepi ka sasaha. Ya. Hati-hati matakan dina kahirupan mah sakali di urang terlepas dina dua surat Al-Qur'an terakhir teh geuningannya Al-Falaq An-Nas. Moal jauh ti jalma-jalma hasad jeung urang mah hirup teh kumaha pembisik
mun gaulna jeung jalma-jalma soleh anu diobrolkeun teh ibadah anu diobrolkeun teh Allah jeung Allah tah urang kabawakeun soleh. Sabalikna anu dijadikeun batur atawa pembisik urang dengan sakur jalma-jalma tukang ngobrolkeun hal-hal enteng aib-aib batur gitunya, nah, urang kabawakeun pantung tuh namanya pememuntos umur 40 kaditu mah langkung seleksi pergaulan teh, hindari lingkungan-lingkungan nungan saukur nguruskeun dunia jeung papaseaan jeung hal-hal anu teu manfaat ke diri urang nya. Pilari majelis-majelis riungan-riungan anu ngajak urang eling ka pangeran, ngajak urang daek ngalakukeun amal kahadean nya. Nah, bisi da umur mah teu apal zaman kiwari teh geuning nu maraot teh seuseur mah nu anom sanes anu sepuh. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.